Assalamualaikum Saina Bunda Sampurasun Kumaha Rama Sai ieu aya sekilas ngeunaan maca warta atawa news presenting. Ieu teh tambahan materi tina bab warta nya. Oke, aya contona di slide terakhir. Tah ieu teksna pami teu jelas bisa kalian lihat di buku paket. Aya sumberna di dinya, aya tulisanna. Udah disebutkan buku paketnya apa. Tah ieu teh kalian baca bagian bubuka, terus alinea ka hiji, terus bagian pamungkas. Tah ieu bagian pamungkas gambarna. Tah pancen ieu teh atawa tugas praktek maca warta ieu teh sifatna individual, jadi sorangan-sorangan sendiri-sendiri. Videokeun ku hidep, macakeun 3 bagian tina warta ieu nya. Tah bagian bubuka aya sim kuring, diteruskeunna diganti ku nama lengkap ya, ku ngaran lengkap hidep. Ya contoh sim kuring Linda Novelita. Nah, sesuaikan nama lengkap kamu saha. Terus alinea ka hiji tina audio, terus bagian pamungkas. Tah bagian pamungkas oge sarua nya sama. Pas sim kuringna diteruskeun teh diganti ku ngaran lengkap atawa nama lengkap kalian. Terus kirimkeun videona ka GC bahasa Sundanya say. Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Lima wakana nu parantos di sameja redaksi Lampesi. Sejak kasanggeutkeun dina hidangan warta ku basa Sunda Tanggara Pasunda edisi Senin kaping 8 Februari 2010. Sim kuring pun jara sabina nu baris ngajugikeun warta salengkapna. Mangulu mahasiswa anu kabentuk dina pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atawa PMII Kabupaten Bandung kamari ngajolok gedung Kapolda Jabar dina unjuk rasa eta para maksud fungsi parelea omong jeung polisi. Eta nu diremo teh ngadudukan buruan Polda Jabar dina orasina anu unjuk rasa ngadon sok sangkan Polda bisa sagan-sangna ngaresikeun kasus korupsi bantuan sosial atau bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina erogana dina dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005 nu dipintu miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa fungsi dieureunkeun ku korupsi. Lantaran eta mahasiswa teh arasuk ka buruan gedung Polda Jabar. Pamirsa, kana pasundan dinten ieu urang cekapkeun bumi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngancik nu dihari. Sejak ayeuna sampeureun jagat. Mugia janten leungeun panen kanggo urang sadayana. Ngawakilan nu mongkolakeun tangar pasundan sim kuring pun Rehan Dika sejak amit mumpul amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi